karena teruskan bae di blon bener. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di hampuran deuk maling deui bae. Eta blon teh jeung dunia geus pajiweung bencana dat Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi ti beurang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigawe hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqba ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula deuk henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ge di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tah. Dijamin moal we geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak. Bloon teh mah aki-aki. Teh nyaho ka kuburan teh mah si aki-aki. Nurug cupu teh mah budak. Teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae. Teu pantas. Geus deukeut jasa ka ajal. Nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang. Nyana geus ngomong kos kitu tah. Kos kitu nama sadar tapi jana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon tah aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tah aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya. Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus san datang ka dinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah. Geus kahiji di mahsyar teh deuk dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia. Ih, sararieu biasa. Sing hade, biasa sing hade jasa. Cenah kiai ulama keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blon tah nu kos kitu tah blon. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeran maha Ghafur. Ghafur teh artina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura
sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran. Tenang. Tenang. Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae blon beurang. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing ngomal di hampura dek maling di bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus teulah urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Taya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh ya cek Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak. Blon teh budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alazim Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya mah tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayet menta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabarieun salah kuari salah deui bae hampura deui ku hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana tatas maja. Aduh, barang nyeun salah deui ka 3 kali. Gas, indet sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gulat batu datang ka detik ieu. Indet sia. Oh, hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu kajahoan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake.
ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal tobatna beneran, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka syarat hiji nadam kaduhu. Nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna. Nomor katilu azam alla yauda. Ngazam moal balik deui. Salah hambat geus. Angkat lamun teh kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui ge biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal lu pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 sana. Eleh, kotok ngileung-leum. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya numantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katuteusina bumi katuteusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nah Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan ku sia obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara ruang meuli simking meuli poni sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu poni henteu simking makena mobil mau sapena nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari di motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah
meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda-sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura iya aya ya Allah lalakon harta sig hade daekeun yang hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogeh sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cekelei buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sakara. Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh benar. Tapi di alam sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab kuari geus tarusah aya incuna kuari nu ngaji ka dieu seuri bae nya heuh bener nya sasalaman ka dieu sasalaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi teu otak pikir tah nyana nu disidang anak nu ngeunah anak mah ge bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia de galawan aing buang ka waraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing de kaluar ti Indonesia teu meunang
di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji ulah dikira macam-macam ku ari teu bawa omong Muhammadan teu bawa omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu karuh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadagan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadag ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun
celi pakai ngadengkeun segala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma dia torekeun ku Gusti nanaonan contoh tatangga abdi geus teu deuleu geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pake hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qairu fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mendek diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia kadinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang kadinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru toriko untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese sa Imam Syafi'i ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae hiber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga keyakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagdu himason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ieu gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imana berhiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok teh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cakna cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika dengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo
urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kabarenan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atuh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atuh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean dohir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbar ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kece padi geus beramal goreng nya heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng si mbak cak anu katuhu ulah ka catet ulah ka sabar ulah sabar oh beres balik ya haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sapeting enggak apa sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus situ mah catet tapi lamun berang nya ngabonceng simbang ngabonceng lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacang keng abdi
aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh datang ka perlakuannya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah kali mendak sing ada dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca di hiji kan dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan oke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganna segede dunia nu deuk ditimbangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbana ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku dua manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oya-oyagan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ingin saya ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsak-dahsakna aduh iya ngaboncengan si mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh Masya Allah Inggris jasa wa yursilu alaikum hafadzah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urangnya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh cek haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teh boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dileuweung gitu ih aya kacangan Lai urang isina suka dinya sia entak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasi aranjeun kabeh al mautu pae tawaffathu rusuluna ngamaotkeun ka eta ahad yakne ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamak tina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya tah ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun
Rasuluna aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu di hareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neleukeun sapoena 2 kali esuk-esuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuk ka lauhil mahfuz neuleuk deui ka eblekna atau ka dunia ka sore-sore neuleuk deui ka esuk-esuk neuleuk deui nu mantak dideleuk lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring mah ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mait berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleu tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleu ka jelemana sia 40 poe geus mait tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuan Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek. Jadi masih ajeg kene cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah ceri kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak, dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal wakapae gering nu ieu mah. Sebab tu deuleu masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah. Dibere tah. Pak Haji ge engke datang ka imah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah. Kadeuleu di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak Ki Haji. Ieu nurang carita paeh mah masyaallah. Tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna. Urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maut. Sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil
asupkeun ka kantong. Set. Eta kantong eta temun kurang ditarik hirup deui. Kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi, endek lumpat ka mana tuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu. Mentak ulah sok bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabb. Tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna. Wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal. Moal aya nu paeh kasalahan moal. Moal aya. Cak ieu muriang, nu ieu cager bugeun. Lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut. Tah migireun ieu mah nu geus geuringna 3 tahun. Urang mah bisa kos kitu tah. Henteu malakal maut tah. Ieu gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae. Ngaplek kakara. Ayo sehat tinggal sehat geus gaplek. Cak malakal maut deka mana sih? Deka mana sih? Idih jeung kabar sagala. Geus ngaplek bloon sia. Eta urang geus ngaplek itu mantap sing hade. Masyaallah. Eueuh nu kasalahan, eueuh nu sembrono, wa hum la yufarritun. Yani yuqsiruna fiha fima yumarun. Moal aya lalawara. Nah nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat. Moal aya bahaya tuh. Oh, emangna polisi di urang. Hakim di urang, jaksa di urang can waktuna ge. Hei, ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok. Eta teu kitu. Nya nama la yusuna ma amarallah. Geus kitu kumaha tah? Pae. Sumaruddu ilallah. Dibalikeun ke Gusti Allah. Allah teh maulahumul haq, pengurus Gusti, pemilik anu lurus anu bener, pengurus anu sabener-benerna. Dek dinaonkeun ieu liujazihi, dek dibalas. Ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah. Ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah. Sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang. Ka ditu deui ka Gusti Allah. Tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya 2, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. 2. Ta eta teh ngasupkeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang. Afanun bangsa bacin bau awak urang. Airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa ulwiyun bangsa luhur ruh mah nazifun tahirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab naon? Sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisina di mana roh nu mana posisina. Dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian urang make ibadah teh qalbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoan hanya Gusti Allah. Nu mata ketika ditimbang berat kakatuhu. Padahal amalna teu sabaraha. Malaikat ge protes Gusti, jabukurna ieu sakikieuna kok bagus amat.
hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu mah ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak yang nu handap segitu baik tapi hirup gitu baik tapi ketika ngarepan bacaan Al-Quranul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika orang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh set roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jero aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh lah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim Mio di start tang ayah bae jahe Haji ke mana kasih kupa aja kan nanti kurang endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye Mbah Haji jeung sa sorang engko lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ya cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh menang langsung ti Gusti Allah pangeulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpai sana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cak kawana sudah ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbah di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Ya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak deh, lama udah pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh, makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah, suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri enggak? Punya sih. Atau punya juga enggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap biasa. Aduh guys luar biasa meringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya enggak? Kata terus adlot. Cak rote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu nama atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga mah henteu atuh tah tu babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah masyaallah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majelis deui tak tobat Masya Allah nah awak kurang teh 2 roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak
goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa nafzul maniun tah ieu teh apan ku aing jijieun alat sia teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatih bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ulah ribut sia saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bolade jasa buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan bade kumaha ge buah tuh aing moal bisa maling aing teu bisa aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku kumaha nyokotna tuh neuleuh bae aing sarua teu bisa lempang aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia ayo dipunggu nu gempor ku nu buta na ada dampak deui kebenaran ayo lebang cekelah ngarang nage buta ngaler ngidul doh janji geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta ribut ke nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut je Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleupan gempor cak nu buta tolol sia meureun aing bisa leumpang ya aing ku sia teu dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka ieu ge sarua awak urang jeung roh tadi dibandingkeun model kos kitu geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah ja ieu teh bakalna sumaruddu ilallahi maulahumul haqq bakal dibalikeun seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna ala eling lahul hukmu hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia hakim geus ceurik bae jaksa mana jaksa pengacara ada sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawaanana termasuk pemerintah anu ngaabsahkeun jeung ngawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum mana raja nu baheula ututang ketekeng di dunia anal malik cek Gusti Allah aing raja kuari ayo siap sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia nyaon teu aya sabaraha fakir miskin aya sabaraha anu yatim piatu aya sabaraha rangda tah nu rangda mah abdi nyaho tolol sia goblok sia raja ditanya sia nyaho rangda mah cenah tapi nu geulis doang blon teh coba eta lurah ka mah tuh dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi ala cak Gusti Allah eling awas ingat lahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah dekumbang ke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah
neraka make ngalentap-lentap ngabuncal-buncal cair luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat jang ngulup jelema anu munkarat nu maksiat jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambai-ambayan kuari sapatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih tetak anu hideung los engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadzah nu nulis mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul sibi Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab Yasmal bisa ojah urang kukumaha ge mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin qul wallahu a'lam